Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak tararamang mugia masih aya dina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui sareng abi Pak Tri Juniarto dina raraga virtual diajar bahasa Sunda. Sata acan belajar bahasa Sunda, hayu urang berdoa heula supados ilmu nu kurang pelajari bisa bermanfaat. Hayu urang kawitan wae diajar bahasa Sundana. Dinten ieu urang diajar pangajaran kalima nyaeta reueus jadi bangsa Indonesia. Tujuan pengajaran nyaeta hiji, siswa paham kana kawih. Kadua, siswa paham kana contoh kawih. Sareng katilu, siswa paham kana perkara kawih. Ayeuna aya contoh kawih nyaeta judulna Tanah Sunda. Sok kuhidep dangukeun nya contoh kawih nu aya dina video ieu. Tanah Sunda gemah ripah nu ngumbara suka betah. Urang Sunda sing taweksa nyangga dharma pajajaran muga tongkas maran sing tulaten jeung rumaksa miara pagaya memang sawajibna geutan titen rumawat tanah pusaka titen kana harta banda moka duhung waktu jaga anu liat moal bisa ngatur ngolah jeung ngariksa gemleng sauyunan singkil babarengan ngangkat darajat ki Sunda. Sunda kukuh kuat diraksa di rumah pasti jembar wibawa Indonesia. Nah, ieu teh contoh kawih anu judulna Tanah Sunda. Tah ayeuna Bapak bade ngajelaskeun mihati kecap anu aya dina kawih tadi. Kecap nu pertama nyaeta gemah ripah. Gemah ripah itu artinya subur makmur. Ya, jadi gemah ripah itu artinya subur makmur. Kecap anu kadua nyaeta samawa. Artina dewasa, cukup umur atau baleg. Nu katilu perceka. Artina pinter ngatur urusan pagawean. Kecap nu kaopat nyaeta seueuh siwi, artina turunan. Kecap nu kalima rumawat nyaeta ngurus. Kecap nu kaenam pusaka, artina barang warisan. Kecap nu katujuh jembar, artina teu cupet. Kadelapan wibawa, artina komara.
Ayeuna perkara kawi. Pada kahiji diwangun ku opat pada lisan. Eusina nyaritakeun yen tanah Sunda mangrupa tanah nu subur makmur. Ayeuna pada nu kadua diwangun ku 5 pada lisan. Eusina nyaritakeun yen turunan Pajajaran tong sok kasmaran. Ayeuna pada nu katilu diwangun ku opat pada lisan. Eusina nyaritakeun yen urang Sunda kudu titen jeung tulaten dina ngajaga pakaya, bisa kaduhung jaga. Sareng nu terakhir pada kaopat diwangun ku 5 pada lisan. Eusina nyaritakeun yen urang Sunda kudu sauyunan babarengan dina ngangkat harkat derajat Ki Sunda. Mung sakitu wae pembelajaran ti Bapak. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.